bege kalah kahuntu goblok. Kalah ka gigi, kalah kahuntu lamun dibikeun mah ka aing si Bima demi Allah beset ku aing. Moal tilurona ku aing mah si Bima. Ya, aing jager ciomas ya. Macem-macem ka jager ciomas ku aing rata anjir dah. Jalan tol saha nu nyieuna? Hah? Saha maneh? Batur anjir sih teh. Bina-bina teuing he Bima. Jeung aing sia Bima utang pati barai pati utang urang barai wirang jeung aing. Kabina-bina teuing lamun lange maneh lalaki langit telangan jagat jeung aing yang nya kabina-bina teuing he Bima. Hah? Maneh lalaki aing lalaki. Anjeun lalaki. Kuring lalaki. Mika cinta pada Mika cinta. Ngapirikan anak itu anjing teu naon sih teh. Bina-bina teuing awas ya aing ya satria madang kamulyan. Rasakeun ku aing awas ya. Naon mun jeung ngareret? Sia teh goblok mah nyala bang tung ting tung. Sia teh maneh wah basan sia teh make dug kitu sia teh tung. Disesuaikeun. Disesuaikeun jeung naon? Jeung sora. Sia mah makan sora sia teh. Da leutik atuh sarua. Bina-bina teuing mah makan sora sia teh ka aing teh. Bina-bina teuing. Hah? Zaman abang kayak gitu, Pak. Lain urusan zaman abah ayeuna goblok sia teh. Sia mah maka abah goblok sia teh. Rasakeun ku aing sia. Gandeng teuing teteh. Kumaha lamun anu nyeri huntu? Bina-bina teuing. Awas ku aing. Ari si Bima. Wani-wani datang ka dieu teh si kurang ajar. Sarua jeung orai nam nyamperkeun paneungeul. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang Bima. Lanceuk aing nepi ka paeh gara-gara maneh Bima. Gawe bareng jeung lanceuk aing si Arimi. Tina waktu ayeuna sia bakal dipodaran ku aing. Aing lalaki langit telangan jagat. Eueuh jelema nu bisa ngeleh Ka ngarenyak aing. Nah, pada kitu meneh ngarenyag. Aing rewas. Emangna ku paraji teh digebrag. Sia mah. Lain urusan digebrak ku paraji belegug. Sanajan geus digebrak ku paraji jelema keur ngalamun lamun aya jelema ngaliwat rewas dan sanajan teu ngomong. Nah, teu ngalamun wae. Teu ngalamun paniternya harapan musuh. Aisyah kumaha? Teu kumaha kieu we. Ngadol ngalawan kadudungan. Sadaya ngalawan abdi manana teh meunang abdi datang ka dieu meni kitu. Jurig sia. Nya bawahanana jurig dununganana genderuwo. Aduh eta. Kasaha sih nyebut genderuwo? Kasaha? Ya kadunungan Goblok sia. dikepret ku aing. Nya ditakis. Ai maneh wani ka kaula. Teu wani kunaon? Mantegan we tuh. Hutang pati barapati hutang wirang bayar wirang maneh nepi ka kitu-kituna. Kabina-bina teuing maneh teh prajurit. Nepi ka wani ngalawan ka kaula. Sanes ngalawan abdi mah Gusti. Abdi mah sanes ngalawan kasaliran nanging kaula mah nyerahkeun hak salaku warga negara. Aduh. Denongannya teh resep nyanyi wae. Bisa turun. Denongannya mah nyanyi wae tadina meureun biduan.
yang nyawa donongan. Kabina-bina ting kaing tabong aing danananing nunang naning nanunaninang. Bima kadia sajeng aing bangsat. Ha? Hutang pati para pati hutang wirang bae wirang. Bima saloba hutang ka dia. Ka dia Bima. Ay nu bakal mehan maneh tinggal di kaula Bima. Sanajan anjeun lalaki langit kalangan jagat ku kaula moal tarajian Bima. Gara tungkul kana jukut tina jukut tai ucing. Bima. Bima. Mane bakal dipaehan ku kaula sanajan anjeun sakti mandraguna pun jeung ngeuli papa tos sing bojana kulit. Mane ku kaula bakal dipodar wadoyong. Jika dalang Karawang aing dia. Ya. Alus. Rek ngiringan Bino Jakrama ah. Bino Jakrama dalang. Saha lawana? Syali. Iya Bima ditangtang nyata ku brajalamatan. Datan nera tangga demen. Datan nera angada mane umang kulingan rana. Anjir, gede nih euy. Badak gitu. Tika jauhan mah leutik si Bima anjir eta awak jangkung gede kitu goblok. Anjir eta awak anjir sagede kumaha kanyutna jelemanya. Nyatuna sakumaha ya si Bima anjir jangkung badak ieu. Wow. Bima Anda apa? Anjir. Eta sorana anjir handaruan kitu anjir. Dan si Bima segala gede euy. Sora gede, awak gede anjir etana gede teh nya. Nu gede masuk taralila. Babari sabeuh. Bima Anda apa? Anjir. Wow. Saha siaran aing brajalamatan. Oi, brajalamatan. Ai sia naon? Itu si Bima sorana gede. Nurutan. Moal katurutan nepi ka kiamat ge goblok. Dikamanakeun pamajikan aing Syarimi. Kamanakeun pamajikan aing Syarimi. Dibejakeun syukur jadi bejakeun sadepaehan gua. Iya. Ai Bima. Hutang pati barapati hutang wirang bayar wirang. Aing yakin lanceuk aing Syarimi jeung sia teh sakongko pikeun maehanna ceuk aing. Kakang Arima sia ulon-ulonna meureun sia yang jadi raja. Ai dina waktu aing namanya Bima bakal dipodaran ku aing. Geura tungkul kana jukut geura tangah kasadapan maneh ayeuna bakal dipaehan. Geura papatkeun jampe paeh ayeuna Bima. Geura papatkeun jampe paeh awak maneh Bima. Gandeng. Yang nurutan itu. Pan kudu make alok, urang mah teu make alok. Iya. Sia maehanna ceuk aing. Degekeun ku sia labatan.
lumayan lanceuk sia anu kasebut kumpaka Arima lain aing lanceuk sia Arima ngarontok aing ngagiwar sia cilaka ku pamalas ulangan ya teu mungkin goblok teu mungkin lanceuk aing bisa kitu bangsat sia sakongko jeung si Arimi sia bangsat hayang tata kerajaan Pringgadani dibubuhkeun sia ku aing anjir nggak gerung oi sada elep mogoknya dibejakeun pamajikan aing syukur jadi bejakeun we dipaehan sia ya sia di podaran ku aing kalakah ngararomong ayo gelut ayo we ngomong kemana ya gelut ayo we pecah kaki mah angos teh tampolong kaleng belut di talian ngomong ganeng gelut sekalian itu sia nu gadeng bangsat sia nah jadi ka aing ngamakna teh naon masalahna dunungan yang abdi sia bawahan aing ya mau disebut dunungan lamun eueuh bawahan sok rek disebut dunungan kusaha lamun eueuh bawahan sia digaji ku aing digaji ku didinya pedah aing digawe aing mah hak urang nyokot gaji ka didinya goblok sia dipecat ku aing gampang dipecat mah ngalamar deui kasaha nya kasalira mau diterima daguan lamang bantu maksa saja pina teuing bangsa sia aduh geus kabangsatan naon ku abdi karugian ku abdi mina teuing kurang ajar bilu kasasi kadong mangtang ka aing ya abdi mah dina waktu ayeuna ti mimiti ayeuna deg-deg leker melah jantung abdi mah moal deui jeung salira dek naon ina ka dieu aing ngasa pina rombongan aing mah saleuwih 50 pinah aing mah tenang Bima aku mendukungmu Bim tenang Bim di imah aing loba foto aing Darso Bim bina teuing sia ka dieu sia tah layang teuing aing mah mending belah dieu aing mah nyaman kumaha nyaman we jeung denungan ieu mah sia aing teu rumah sa goblok sia bawa sia wayana Bim di dieu mah kudu Bim dia kudu denungan ku abdi Bim bangsat sepi mah di podaran ku aing maneh mending di dieu damai belah damai mending pindah ka dieu nah dalang mana oge di daerah mana oge anu ngaran dalang belah keun sama eleh wae aing mah bejaan saya tak mengabuk bejaan aing mah belah keun sama eleh wae mending ka dieu jeung abdi sok nya ayo Bima wes eta tadi ayo gelut sia ganeng maju iya